Mun berang mah cipta gelar teh nyuguhan alam nu endah, matak tingrin. Anapun reuk penting mangsana mata poe reureuh. Pita gelar lembur nu jauh tak kaki kaditu kadieu teh nyuguhan kahirupan nu teu jauh ti kahirupan lembur-lembur sejen pasisian. Puting bari usum halodo, senajan listrik hutung herang ti sabudeuran nu kampung teu bisa ngelehkeun tirisna hawa nu nusup kana tulang sungsum. Luar biasa. Daya dekan soteh jalan-jalan penting bari ngehot-hot pedah di baturan kulis. Jeung deui rada kabangprangeun ku ayana caang bulan jeung kumelipna bentang di langit. Tapi lebih utamana pisan mah lempang di baturan kulis. Tirisna kabina-bina nya Kang. Lis nanya tapi siga nu teu perlu dijawab. Ku akang kurang bari ditangkep atuhnya. Ulah bisi aya budak nu ningalikeun teh. Lempang duaan bari ngobrol segala rupa teu karasa geus acok ka sisi lembur. Lampu listrik katempuna dipasangna rada renggang. Sorot cahyana teu pati carang teuing cara di tengah lembur. Halaunan dengan kain cat kuring pindah kana tak-tak lis. Lempang antare buki deukeut buki apet. Bibir kuring jeung lis teu wani ngaluarkeun sakecap kalimah naon oge. Sajongjongan mah cah meprek diiseun taya piobrolan. Sajajalan diiseun lain ku pada era nu karasa ku kuring mah keur sarua papada ngarasakeun endahna hirup di dunya. Lis, urang calik sekedap yuk di kitu bari nuduhkeun kursi panjang di warung nu geus tutup. Aya naon Kang samuka geureuhkeun. Ulah bendu tapi nanya akang bade nares ka Lis cekeng teh basa geus diuk bareng. Tangkupan dilesetkeun garis gantina neremana diranggem ku rema kuring. Rema-rema patarema. Lis teu nolak teu nyarek. Muhun aya naon Kang? Akang nyaah ka Lis teh. Leudeung ka Lis. Akang mika asih Lis. Lis keur sajanten nu akang? Ditanya kitu teh, Lis bangun nu reweseun ngaheuleng. Tayuhna mah dimulakan teuing meureun. Naha bogoh ka Lis Kang? Dalapat kitu. Jakarta mah seueun negara Lis nu malencang. Tuh sapertos bentang film sanes nage palabatak di Jakarta mah. Kunaon palai ka Lis? Lis nanya make kalimah nu panjang. Asa mah teu tiasa dibohongin Lis. Teu tiasa ditipu. Tiasa wae milarian urang mana ge. Tapi hati akang mah ngaita ka Lis jeung kuring bari ngusap ledakna. Lis ngahulang dikitukeun teh. Hatur nuhun akang. Terus mencenkeun carisan ka Lis. Lis oge nganuhunkeun pisan ku kejujuran akang. Tos nyarios langsung teu ngahulangan telepon kata nu amah. Lis narik napas halaja rada jero. Sanaon kitu, hampunten na, Lis moal tiasa kanggo ayeuna mah. Duka enjing pageto mah naha bakal robih pamandengan. Urang mah panteu terang naon nu bakal kajantenan enjing. Ayeuna kuring nu ngaheuleng. Aya rasa hanjakal make kudung kadal ucap kitu. Ketang kapalang baseuh ayeuna mah. Kapalang geus kedal. Kari kumaha engkewe ka hareupeuna mah urang enggeuk. Ayeuna mah kieu we tulis. Urang sami-sami amutan wae ya. Saha nu terang. Enjing akang mendak wartos nu ahang. Cukang teh. Langit pengeras, halimun beranya sakeci penuh. Geus mimiti, masuhan bumi. Kampung cipta gelar nu masyarakatna bajuang saumur-umur pikeun ngajaga kaseimbangan alam jeung kahirupan manusia bakal lancar mangabad-abad ka hareup. Isukna kuring oge rombongan mahasiswa nu diasuh ku Lis ninggalan cipta gelar bari bawa carita sewang-sewangan. Carita nu hamo dihandeuleun cirum. Menlak kipal Walanda, hawa 12 derajat. Sumedang tiisti keur kuring arang langkah luntek ka Eropa. Pen walengkap nu jangjirek ngapakeun sayana geus nyampak di tempat. Ti bantaras kipal naik kereta,
langsung ke kantor Yayasan Tegan Belat, tepat pen kantor. Karena kereta Tiskipol ke Leiden ukur setengah jam. Turun di stasiun Central Leiden. Lajuna ke tempat parkir, tapi nenden mobilnya di tempat parkir harapan stasiun. 10 menit geus aya di harapan kantor yayasan. Mun di urang mah si garuko 3 tingkat gedongna teh. Pagi gerigir jeung apotek Central Leiden. Harapanana aya toko buku bukan dili. Kurang leuwih 100 meter, dieu di tukang kuring bakal panggih jeung kanal kakoncara di dunya. Karena Niwi